dicarekan, dibuli gubernurna kulantaran kebijakanana dianggap ngarugikeun sebagian jelema, tapi 10 tahun kaharep aing bakal bagja ningali urang Jawa Barat sarakol. Urang Jawa Barat teu baroga hutang Bang Ema. Ya, kunaon ieu teh eta teh ti mana eta teh duit anu teu baroga teh nginjem. Apaan teh diwajibkeun Kang Dedi cenah piknik di sakola teh? Heueuh henteu ngan budakna jadi kasiksa ngadat ka indungna di imah. Bener teh? Terus sabuat mamangkatan sapoe sapeuting indungna teu bisa sare di imah bising budakna ayanana. Sabab teu didampingi orang tua. Tidak boleh anak kecil berangkat dari sekolah keluar kota anak SD SMP tanpa pendampingan orang tua. Eta ngalanggar hak anak. Kuduna dilindungi ku KPAI teu meunang komo TK SD SMP teu meunang. Atuh pikniknya hempek pan ge lebaran ge pariknik. Jeung indungna jeung bapakna alhamdulillah kabagian kanu dolak nyakeun bae nu penting mah piknik. Mawa timel-timah urang Bogor mah piknikna babari, urang Subang, urang Tasik pan hayang piknik ka puncak, urang di mah tinggal ni melempang. Di mana makan? Di puncak, kanu sapeda atuh. Teu boga sapedahna meuli. Nah, ieu jadi ieu teh kanyaah kara. Nah, ayeuna sakola asup ka SMA ribut di wae. Kunaon Kang Dedi nyokot kebijakan eta? Apan di Bogor 2 tahun ka tukang kajadian. Kajadianana kumaha? Aya waktu PPDB Pak Wali inget, aya orang tua siswa di Bogor ngukur ka sakola make meteran. Kulantaran budakna teu katarima di SMA. Bener teu? Nyangeuskeun bae ayeuna mah loba saeutik di kelasna teu nanaon, pan ke nyieun kelas anyar sakedeung deui panas di ASEAN. Barina ge ribut teuing, aing ge baheula SD 55. Jadi gubernur. Kunaon ieu teh urang teh ayeuna teh urang teh dididik jadi manja terus-terusan. Terus diogo ye geus tempo urang susah mah eueuh nu nulungan. Heueuh eueuh nu nulung eueuh. Ya, jadi kumaha? Ya, nu penting mah ayeuna sarakola heula sarakol karunya rakyat bising jauh teuing sakolana kanu deket minimal eueuh ongkosna gitu. Neng sarakola ke kahareup sakolana urang lobaan. Naon sababna? Apan salah perencanaan baheula. Di mana nu kurang sakola SMA di kecamatan terpencil lain. Nu kurang sakola SMA justru di kota-kota gede, di kabupaten-kabupaten gede padat penduduk. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor. Kunaon sakolana jadi kurang? Baheulana nyeun sakolana, dinas pendidikanana sakecamatan hiji, teu ngitung jumlah pendudukna. Di Tasik sakecamatan 10.000. Apaan di Bogor mah sadesa 150.000. Tadi Bekasi 150.000. Salah perencanaan. Lamun salah perencanaan nya ayeuna kuring ketempuan nya urang benerkeun atuh urang bener. Jadi lamun hirup urang hayang maju kudu di bener, kudu silih bener, ulah silih salah.